Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring. Ujang Combro. Dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita Wilujeng Tepang Ramadan. Mangga atuh nya ka pamirsa Wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita Wilujeng Tepang Ramadan. Budak begung rambut gimbal bari peang teh ngagorogotan pingping hayam. Aya kuponyo pipina anu pating gereleng darakian mani kembu-kembu ngagayem hayam. Huntuna anu kotor semu karoneng sakapeung ka tembong da mes-mes. Cungar cengir duka kasaha. Lek deuteureui bangun nikmat pisan. Suruput nyadot cai tina gelas plastik. Anu ngaliwat ngareret sakadapan tuluy ngabalieur. Aya oge anu kutuk gendeng bangkawarah. Budak teu nyaho tata krama. Pokna duka kasaha. Wajar ari ku kitu nama. Apan ayeuna teh bulan Ramadan. Bulan suci waktuna muslimin muslimat anu keur puasa. Nah nafsu dahar nginum amarah jeung nu sejena. Ti imsak nepi ka magrib ari budak si rambut peang anu cacamuilan ngagorogotan pingping hayam apan diuk di teras masjid. Tempat anu atrati mana-mana anu reka masjid sakadar ngaliwat apan pasti ningali kalebah dinya. Si rambut peang jrut turun tuluy leumpang duka ka mana. Leungeun kencan ngagiwing plastik eusi dus dahareun. Leungeun katuhuna ngahuapkeun roti pisang coklat. Lempangna semu ngagaleong nya apan suku kencana pengkor. Si eang kitu biasana urang lembur mah nyarebutna teh meureun pedah rambutna peang lantaran ideot. Ngomongna balelo dasar belegu. Kitu biasana anu ngagerendeng sabada teu nyambung ngomong jeung si eang. Ari si eang diomongan naon wae jeung kusaha wae saukur nyengir nembalana teh. Anu balager di lembur biasana ngomong kieu. Gampang ngomong jeung si eang hayang ngarti mah. Bere we dahareun. Manehna bakal giyak narima. Tuluy cacamuelan nyengir nempokeun huntuna anu koneng kotor. Kitu minangka nganuhunkeunna teh. Tapi sabageurna urang lembur ari mere dahareun mah biasana semu dialungkeun. Maksudna mah embung paantel jeung leungeun si eang. Ari kituna leungeun si eang mah salawasna kotor darakian. Teu apaleun kana kokocok. Komo disabunan. Boa leungeunna tas nyokotan runtah. Ngelap leho atawa cecowok teu bersih teh. Upami ende alim emam, sieun sapertos si eang, cek indung anu keur ngahuapan budakna. Upami encep alim diajar, sieun odop sapertos si eang. Saur bapa anu nuju mantuan ngerjakeun PR budakna. Upami neneng alim ibak, sieun barau sareng kalotor saperti si eang. Saur nini anu nuju ngolo incuna di jamban. Tang tuwe henteu aya anu daek ngukut atawa ngaadopsi si eang.
komo di sertifikatan mah sararea oge henteu midulikeun naon jeung di mana si Eyang ayeuna. Nah di tempat runtah keur ngorehan naon wae anu bisa didahar atawa keur guyang di solokan anu caina pinuh ku limbah atawa di pasar keur mulungan bumbuhan anu sakirana bisa didahar. Sapanjang hirupna si Eyang acan kungsi jadi bahan catur urang lembur. Manehna teh aya tapi siga nu eueuh. Nya ngan poe ayeuna basa si Eyang ngagogorogotan ping-ping hayam di teras masjid. Manehna jadi puser paneuteup jeung bahan omongan urang lembur. Saha-saha oge anu nempo si Eyang ngarasa maklum tapi terus kutuk gendeng. Dasar budak idiot, boro-boro nyaho ibadah. Ngaragangan anu puasa oge teu ngarti. Kitu eusi anu kukulutus teh kalolobaanana. Di lembur uing nya kota kacamatan, bulan Ramadan dihiap kalayan gumbira. 2 poe saacana Masjid Agung dililingi di bebetah, dindingna dicet, buruanana dikored di sapuan. Masyarakat anu dumuk di sabudeureun Masjid Agung juljol miluan kerja bakti. Nya apa saur Ustad kerja bakti mersihan masjid mah pahalana oge nikel. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rumaja anu papada hoyong ngamakmurkeun masjid. Ayo, urang kerja bakti marsihan palinggihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu gaduh pamengan oge henteu sawios, pahalana baris sami wae. Asal kikirima ngaransum anu kerja bakti. Komo upami aya sih piwelasna kanggo ngarehak masjid. Kanggo para dermawan anu parantos ngarojong kana kamakmuran masjid, mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala ngabales ku rejeki anu henteu aya saatna. Hayu urang berlomba-lomba ngeusian bulan Ramadan ku saniskara amalan-amalan. Sabab engke eta amalan-amalan anu baris mantuan urang di akhirat. Cek pangurus masjid dina speaker. Kanyataanana Masjid Agung henteu kungsi kakurangan dermawan. Di lembur uing mah nya rea anu baleungar, usahana mah dikarota. Aya anu cekel gawe di pamarentahan, guru, dosen, jeung sajabana. Aya oge anu usaha kana bajigur, kupat, warung sangu, ngabandar pindang, jeung sajabana oge. Unggal nyang hareupan munggah anu ngalumbara di kota teh marudi. Mobil-mobil aralus parkir di sisi jalan. Para pamuda anu biasana pating laliud di garduh ronda jadi boga pacabakan. Mobil-mobil aralus teh di tarungguan sapeupeting. Tangtu wae bari garapleh, ngopi jeung lalawuh kota. Kuah kueh atawa brownies. Pamahanan anu baroga mobil. Ngumbah mobil, nepi ka lebaran mobil-mobil aralus teh beuki nambahan. Masjid Agung kaasup agreng keur ukuran masjid kacamatan. Lega buruanana, tohaga bangunanana. Tapi ari geus dermah taraweh, komo peuting-peuting munggaran asa karasa heureut teu katampung di jero. Sawareh apan di teras siga ari Jumaahan. Mobil-mobil aralus ngajajar di buruan jeung sisi jalan. Mukena aralus sarung weuteuh kopeah jadi ciri anu tararawehan. Rengse taraweh rea anu sasalaman malah silih tangkep. Aya tauna cenah henteu paparang panggih. Silih tanya ngeunaan pagawean, kulawarga,
dituluykeun ngajak ngobrol bari ngopi. Barangna heab bulan puasa teh leuwih karasa. Ti bada lohor anu ceramah kadangu ka unggal madab da puguh speakerna alus jeung anyar. Dituluykeun sora barudak diajar ngaji. Pasantren kilat istilahna teh. Bada asar mah anu ceramah teh tina kaset. Dituluykeun ku kiroat tina WinM. Matakna lembur uing mah katalah ku sesebutan berhiber. Singgetan tina bersih hijau bertakwa. Di lembur uing mah rada hese manggihan warung sangu anu muka pabeberang. Tapi lamun kabeneran keur di perjalanan ngaharewos we ka tukang parkir. Pasti dituduhkeun. Baheula mah rea warung sisi jalan anu luhurna di kuribeng kaen. Lamun jajan teh saukur ka ciri suku. Tapi saenggeus aya aturan daerah, teu meunang aya warung kadaharan buka pabeberang. Matakna bisa kaharti lamun lembur uing kaganggu ku si eang anu barang dahar di teras masjid. Isukna si eang diuk deui wae di teras masjid. Nyuruput jus jeruk manik pereumbeunta. Nyebut nah mani matak ngaliuk anu ngaliwat anu rek salat. Ayeuna mah henteu saukur ngabalieur jeung kukulutus anu nempo teh. Tapi oge dibarengan ku ijid. Kieu akibatna lamun budak henteu dididik tata krama, cacalehakan di hareupeun umum anu keur husu parwasa. Kitu status dina Facebook bari dibarengan foto si eang keur nyengir. Leungeun katuhuna nyeklan pingping hayam. Leungeun kencana ngaranggem gelas plastik besi jus. Isukna basa si eang masih cacalehakan di teras masjid. Anu nembokeun mimiti silih tanya. Saha nu mere dahareun ka si eang. Tapi silih tanya teh eureun sabada sorena aya beja si eang utah-utahan di trotoar. Seubeuh teuing hampir kabeh anu ngadangu beja eta maru puas. Wajar budak teh teu nyaho adatan mah. Kojor oge henteu masalah ceuk anu kukulutus. Anu wawuheun terus nganterkeun si eang ka saung Nini Jumsih. Saung sisi tempat runtah anu awina geus barobo. Nini Jumsih teh tukang ngumpulkeun rongsokan. Tapi unggal poena oge tara meunang loba. Da puguh tanagana oge geus suda atuh. Nini Jumsih teh hiji-hijina dulur si eang anu dipikanyah warga. Waktu orok si eang katimuku Nini Jumsih dina jero kardus di roda runtah. Sigana dianggap geus maot ku anu neundeuna. Padahal mah masih hirup. Ngan nya henteu kaluar sorat ceurikna. Henteu aya anu apaleun basa tungtungna si eang maot. Ngan 8 urang anu ngurus mayitna ngamandian jeung nguburkeunana. Unggal uing lelempangan ngurilingan lembur. Asa wararaas nempo bulan di langit jeung teras masjid. Asaku haleungheum we bulan teh. Siga anu keur sungkawa. Kitu oge teras masjid asa ilang nyarina. Meureun kalengitan sobatna. Ari uing tangtu we miluan sungkawa. Nya oge si bapa anu milu ngureupkeun si eang ngupahan. Zaman baheula oge aya budak saperti si eang. Tanpa daksa, kalunta-lunta, sare di mana dugna. Bodoh, kaganggu mental, pamenteuna goreng sopak. Cek si bapa bari ngusapan rambut kuring. Basa manehna maot, henteu aya anu ngarasa sedih. Henteu aya anu ngarasa kalengitan.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabada terang sungkawa manahna sababaraha lamina uing cerik tapi anu ngaliwat saukurna rempok henteu aya anu ngupahan atawa milu sedih basa uing ngadahar pingping hayam nurutan si eyang anu ngaliwat teh mimiti kukulutus nya kuring teh si kengkong adi si eyang anu waktu keur orok katimuku nini jumsih di kebon eueuh. Tah sakitunya pamirsa dongeng ti sim kuring Ujang Combro anu ngeunaan wilujeng tepang Ramadan. Ieu teh kaleresan dongengna anu ngeunaan salah sahiji budak anu masakat katalangsara gitu. Anu pikeun janten popojokan di lingkunganna da soalna sok aya wae di palebahan teras masjid ngahalangan anu bade ibadah sarolat saurna mah kitu. Geuningan atos teu aya mah eta budak teh pikeun ditaroskeun wae ku salah sahiji urang gitu anu paduli anu nyaah aya lah gitu dina dongengan ieu teh. Da abdi ge dadangu mah saur jenengan Rasul mah da nu namina budak anu masakat nu malarat komo lelengohan kitunya kedah dipelihara itu kedah dipadulikeun dididik dipasian atuh pakaian anu bersih dipiwarang ibak dipasian tuangeun naon we kitu bentuk namanya kedah aya kapedulian kanu paling handap teh mun teh nya disa budaran gigireun tatangga urang yang meureun aya nu kakirangan mun urang aya leuwihna bantosan kitu. Itulah nu tiasa dipetik di nu dongengan sim kuring mah. Punten bilih aya kakirangan aya kelapatan di nu midangkeun ieu dongengan ti sim kuring Ujang Combro nyuhunkeun dihapunten. Oke atuhnya dilajeng deui di nu danget-danget anu sanesna. Atuh nuhun support jeung dukunganana kanggo Ujang gitu. Insyaallah engke kapayuna bade di tingkatkeun deui gitu. Kualitasna atanapi jalan caritana disesuaikeun deui gitu. Kanggo baraya gitu. Nuhun atuh manganya sim kuring pamit la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.